Oh, Mang. Halo? Ya diharap. Lah logan sakedeung. Ya siap. Butuh ka atuh pantona? Sok ke urang kadinya dibuka pantona ka jero we lah. Oh, siap. Sok. Ayo ngobrolna di tukang. Hah? Ngobrolna di tukang. Tukang? Itu bari nempuan teh kemang. Kemang rek mano bau ayam ah. Siap. Raya gini. Teh nempok kemang teh, Mang. Sok tinggalian mana nu kapake. Anu ieu euy. Kita ieu. Sok we. Nu kapakena nu mana? 2 3 lah paling. Jadilah. Siap lah. Tahan ieu meureunna ieu hiji ieu. Terus nu mana deui? Tah ieu lah bae nu leutik we lah. Kita duitan euy nu gede mah tah ieu. Sok ulah nu mana we? Tajeng ieu we lah. Tajeng kita tah. Tajeng ieu heuh. Saan milih nama nu alus Udah apa nu urang jadi duit atuh. Heeh. Lain mau disubuhan ieu teh. Engke urang ieu heula ka pamajikan keur di dapur keur nyangu. Di dapur. Teu sugana teh ka pamanjangan heula atuh. Engke. Gas teh jiga rek beak ya teh. Aing makan can masak teh ngejo ya. Kali urang makan bersama ke urang makan hayang dahar jiga na. Nih, aya kopi eueuh nya. Wah tuh kan. Aya si Adul ka dieu. Rek si Adul ka dieu. Eta nanya ke kemang, meuli Rek teman beli. Sugang ya. Jika tuh meuli ke warung da eueuh kopina oge. Beli sakalian mang meulikeun naog. Jeung gas. Tare beak ayo ngejo kagok. Hayang gigih teu pupuguh ke. Mana nu nyobuan kopi teh ning asa. Lila wah kopina tau meuli heula gitu. Kaela Kopi wae ge naon mana kopina? Kayak heula. Iya teh, kemarin teh kumaha ieu teh bener rek mayar moal maneh teh. Nah, maneh teh percaya mang ada dibayar Pan anu teh heula ge encan ka urang maneh teh. apa geus ti lama dipatotoskeun jeung naon hari teh nyokot pot naon atuh. Aslina ari Encan. Encan mayar ka di dieu geus teh pot mah mah. nyokot sabari hiji lah. Oh, Masuk bener urang itu banding pesanan. Jadi moal ieu. Jadi Kontan moal. asli sok ieu aya duit mah pokona urang mah sok we aya duit mah ieu tuh. Mana di ketak? Ya, jadi ge maneh mah. Aya tuh. Aya mah. Nah, aya duit mah gampang. Sok enggak. Geus ieu ieu kan atuh anu kapakena nu tadi wae. Heeh, nu tadi juga kopi lah kumaha ieu aing. Mang Ridho henteu ieu teh. Aduh. Tuh nya ceuing ge pareum ye aing mah euy. Makan can asak ge samu teh atuh. Nah mana cenanya? Dititah meuli gas teh meuli resep pisan. Heula titah tadi nah kenaon heula cenah. Susu kok aing mah gerak. Bener mang asli ku urang pokona eta mah ieu dibeli asipan ge ditemongkeun duitna. Ari bener mah sok. Eleh eta nu dititah meuli kopi jeung gas. Sugan teh geus ini kalau ngobrol jeung si Adul deui teu balik deh hari tahu ge meuli kemang teh siga nu heueuh. Itu tingali ngejo teh asak-asak. Ngobrol we terus. Alah, poho nyi kado ngobrol jeung si Adul aing mah aduh. Hampura nyi. Si Adul we di layanan hari tahu ge teu balik mayar. Oh iya mah ayeuna masukan. Bener, ayeuna mah bener. Maneh mah hari teh kita mayar nawar era nagis ya urang. Geus ayo. Itu mah ieu. Sok action. Kunaon kan? Kita tadi di tempat-tempat yang ngulang wae. Pan ayeuna teh nyi erek aya pemilihan pilkada. Da ieu rek pilih saha? Apana aya 5 pilihan. Dia mati baheula ge ti papangih. Teu keun kabobogohan, teu keun ka ena rumah tangga. Anget. Dalam hati cuma kau yang dipilih mah. Oke. Tong milih nu lain-lain. Biar saraki keur dia mah nu dipilih sabodo rek saha-saha oge. Teu ngaruh. Anget saraki. Lain ieu mah pemilihan. Milih naon? Pemilihan pilkada. Akan bae rek saha ge calon mah. Da teu mere resiko. Da anger akang nu mere resiko ka nyai mah. Nah, make kudu lieur. Teu milih ge meureun sugan teu nanaon ah. Sabodo teuing.
si Nyai mah suka ngegablek kita mah. Anjir teh si Kadul. Alah, udah we jeung nyi Popon. Padahal aing kurang kumaha gagah ieu. Aduh, wibawa meunang, can bae beungeut eleh mah si Kadul. Daripada si Kadul beungeut karejut, urang mah nya ge hideung kieu atuh hideung manis teh. Cis. Bener Awas ya. Beunang eta kurang. Sok adek jajan mah mumpung geus panen ye keur loba duit mah sok dek diborong ke kabeh. Tah jeung pokona dek jeung tukang dagang nih borong. Milih tuh. Da matak ngiring lo hoyong di jajanan atuh nyai. Sok tah milih hayang jajan naon. Udah atuh da hoyong-hoyong jajan. Piraku teh jajan. Sok. Milih sok hayang naon tah. Kabeh pokona mah borong ye. Jeung ieu-ieuna borong. Pokona mah Kang Adul, urang cana atuh da urang teh pandek kukulingan, urang jalan-jalan teh. Hayu uang bari bekal ye. Siap hayu. Tah, ayeuna mah kapanggih ieu. Wae diculik sia. Tah pokona mah ini uang jajan kalem. Tah ya tuh hayu. Itu dek anu siapa? Siapa? Oh no. Ya naon? Teh di tim we pare, tim we jagong. Geus susurana bisi carekan siapa? Apa sorangan atuh goreng adat gitu cik. Buru susurana. Buru bisi diamakan. Wayahna nya kira ieu. Makanan itu digorong aku si Abah. Mohon mangga. Penting kenapa atuh ngomong ais tadi ngomong kumaha ngarem kolak atuh ngomong langsung ke di bare yang jajannya wayahna nya ieu boleh si aduh heula wayahna nya si ujang heula nya wayahna Ini Popon. Minjem ujang, urang jalan-jalan sareng ujang orang healing. Mohon ayo. Urang naik korsel. Aya. Korsel. Wah, kalau nanti naheun we ini yuk. Hayu atuh. Coba tah ujang lebih kita. Hei, ini buru nih, milih lah, numpang teh. Run. Run. Di dia begininya, Nyang di dia amanah. aman ini mau kape kusia dulu. Mohon. Bari ngadaguan angkot lewat. Bener urang angkot. wah ieu mah bener-bener euy jigana ku si Jamu dia mah ambil ieu wah mah bener ieu mah Wi ai bi si Nyai ieu ka mana ieu aduh nya teh nuhun bi nya anjir ka mana euy ieu mah ku si Jamu dia mah masalah ieu mah lah wah bener euy ieu mah ada dibararkeun. Wah, jika itu si goblok teh ya. Ai. Ini kalau ujang tehnya, sayang kan ini. Nuhun atuh nuhun lah. Iya. Ini ulah deh kasih aduh duitan. Nuhun. Iya mending ka ujang tah cabak. Ya. Kana Iya kan. kajeng Kang Adul meuli karijut. Iya karijut di negara lain oge. Ah upi kahayangan we Nuhun. Wah, itu anjing kujang teh. Awas. Bener euy. Culas kujang kitu mah awas. Duitan eta mah. Eta mah duitan, apa jajanan da kitu. Maneh heuna wae. Naon teh tadi ieu penangkeun ieu. Maneh Cinta aku, O A E U A Tik tak tik ha ting 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 tak ting tak ting ting tak ting tak ting tak ting ting tak nhong nhong e o e na nhong Nih, usaha.
nyi teh. Ku si Kadul. Kadul diculik deui. Culik deui. Astagfirullah halim si Kadul. Mana si Kadulna? Buruan. Teuing ngalumpat si Kadulna. Duh. Ada doh. Nih, sok aya nama ieu geus daek teh dicabak ku si Jangun. Sok pilih sahayeun mah. Ayo tempat dia we. Nah, ujang oge. Sayang ieu ka Nyayu teh. Nyai mah pokona mah teu ridho. Disang-sangkeun ku dieu ku si Adul. Nyai mah teu ridho. Punya anjing, tak disang-sangkeun geus dipauk teuing. Sorry ya, aku sudah ada punya. Bye.